Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya di mana wae ayana. Tepang di sareng simkuring pun Nazarudin Azhar di ieu kanal dina rubrik carita nyambung dongeng Sunda gara-gara sumur ajaib. Karangan Ki Masram dumasar kana buku gara-gara sumur ajaib anu diterbitkeun ku penerbit Bahagia Bandung 1870. Tekaraos ayeuna parantos nincak ka episode atau napi bagian ke-7 gara-gara sumur ajaib anu mudah-mudahan ieu bidangan teh sing janten panglipur kalbu pangbeberapa kanca mitra sadaya. Sumangga urang lajengkeun kanca hanca urang nyaritakeun kaayaan Jang Adim anu nuju Balubeng lantaran kudu mayar ka anu mareunang masang nomor nalo. Urang lajengkeun nyangakeun. Di pengkolan Sukahaji hareupeun pisan perpustakaan aneka. Jang Adim panggih jeung sobatna nyaeta Maman. Ari Maman teh urang Jamika. Kasebut oge manehna teh jelema berehan, bager, tara lebar mun barang bere. Gancang ku Jang Adim disampeurkeun jorojoy aya niat rek minang saraya nginjem duit. "Di mana, Dim?" ceuk Maman. "Aduh nyaeta man rek ka ente teh," ceuk Jang Adim, bet siga nu geumpeur ngomongna teh. "Aya naon kitu, Dim?" "Butuh duit saya teh man. Cik tulungan lah aduh, nginjem euy Sabtu dibayar. Keun lah ku saya ge dileuwihan." Cek Jang Adim era-era oge maksakeun wak cabalaka. "Heueuh keur naon? Keur perlu we man. Da teu gede atungan 10.000. Sabtu oge ku saya dibayar deui." "Haluh, ti mana atuh urang boga duit sakitu lobana? 10.000 teh lain saeutik euy ari duh aing mah. Ari 100-200 mah aya we. Lain keur naon atuh Dim duit 10.000 teh?" Ceuk Maman semua heran. "Aya perlu we euy tulungan we man euy duh." Ceuk Jang Adim setengah ngarenghik. "Lain teu karunya Dim, teu boga ari duit gede-gede teuing mah. Nya lamun bener keur perlu mah atuh saya ge daek manginjemkeun ka batur tapi kudu make bunga." "Keun wae atuh make bunga oge. Saya ge wani nginjem 10.000 engke Sabtu dibayar di bungaan 3.000. Jadi mayar teh 13.000. Sok lah panginjemkeun." Ceuk Jang Adim nyanggupan rek mere bunga. "Heuh tapi kudu aya boreuhna euy. Mun teu boga keur boreuhna mah nya moal daekeun mere. Sok boreuhna naon?" Ceuk Maman mere syarat atuh Jang Adim rada ngaruk da puguh teu boga ari keur boreuhna mah. Nyaeta euy teu boga naon sia teh. Tulungan we atuh man da moal lila perlu penting saya teh itu budak gering." Ceuk Jang Adim. Atuh keur ngubaran nyarita tita tadi keur ngubaran budak gitu. Teu kudu rebu-rebu atuh Dim. Teu boga duit oge ku saya bisa dibawa ka dokter. Dari pembayaran mah bisa dicicil. Ceuk Mama nawarkeun jasana. Dalin ka dokter wungkul atuh man. Loba perlu pugu saya teh. Ceuk Jang Adim rada bareureum eraeun, meureun pedah ngawadul. Bebejakeun ka dokter padahal mah keur nutupan kawirang kanu meunang nomor. "Kumaha atuh da saya gitu boga euy. Duh. Hampura we lain teu karunya atuh. 5.000 atuh man ari eueuh 10.000 mah." Ceuk Jang Adim. Mun saya aya mah atuh tong boroni sakitu. Mun saya keur aya mah dibere Dim. Anya ka we keur selon saena oge." Ceuk Maman sabalakan anu jadi sobat. Keun we atuh ari eueuh mah. Jang Adim ngaruk bingung. Sedang waktu terus nyerelek harita teh geus jam 12.30 poe. Waktuna kudu babayar kanu mareunang. Jang Adim terus ka pasar Andir. Unggal kawawuhan dipanggihan. Maksudna rek nginjem duit. Tapi taesa urang oge nu mere. Atuh Jang Adim beki kolong we pikiranna teh. Rek balik sieun teu balik kumaha. Duit teu hasil sapeser-peser acan.
kalah duit sorangan we nu ngurangan teh dipake ongkos nu 750 teh nyesa 500 di pasar Andir terus kapal tilu kasobatna tapi teu bebenangan ka oding teu hasil ka teten teu hasil akhirna balik deui gek diuk di hareupeun bioskop Jamika ngadon ngahulang pikir anggot begitu puguh sedang waktu geus rek asar beuteu ngerebek da puguh ti isuk can eusian koloyong ka warung sangu Mang Eod celebek dahar beak 40 perakeun geus dahar ngahulang deui bari ngalepus udud hate mah beki dugdeg dag digdug. Alah kumaha euy leuh ya akal aing ayeuna kumaha duh kamana deui aing kudu neangan duit tetela yakin mun kieu mah aing teh cilaka leuheung mun wirang wungkul kumaha mun pada nyiksa kumaha mun kudu dipanjara nasib nah atuh mani kieu-kieu teuing garantes Jang Adim keur hulang-hulang kitu lar kahareupeunana aya nu ngaliwat hiji alat nagara teuing naon kesatuanana mah da teu katempo ku Jang Adim oge sabab eta alat nagara teh dijeket ngan pistol we ngagaplek dina cangkengna ku Jang Adim disidik-sidik horeng teh kawabuhanana cenah mah urut babaturan sakola baheula ngaranna lamun teu salah mah Suparman ku Jang Adim terus digeroan bari gentak ku manehna disampeurkeun man cek Jang Adim nu digeroan ngarandeg bari ngareret sigana mah asa-asa tapi barang geus sidi ka Jang Adim pok we nembalan hei Dim keur naon euy cek bapak tentara bari nepak kana tak-tak Jang Adim biasa we euy keur lieur mah kieu ya alah teu pada ruguh tema Jang Adim teu digawe Dim cek bapak tentara nyaeta henteu keur naon atuh di dieu lain di Cibuntu mah teh waas euy panggih jeung sobat puguh saya teh keur bingung neangan duit geus ka ditu ka dieu teh hasil wae cek Jang Adim keur naon duit hayam kitu beukieun cek bapak tentara ngagonyak lain heureuy saya mah keur butuh pisan sugan we atuh di dinya boga saya ngijem heula engke Sabtu oge kusa dibayar deui keunlah ditambahan dan teu gede ngan ukur 10.000 cek Jang Adim geus teu era-era deui cacak jeung jelema anyar pinanggih sange sakitu heubeulna duit di mana atuh saya Dim gaji oge teu nyukupan lain keur naon atuh euy duit gede-gede ting teh cek bapak tentara nyaeta saya teh kecelakaan lur kieu geura bisa yang nyawa mah saya teh dagang buntut tah rasa maneh ari ku saya teh duitna teh disetorkeun ka bandar ari pek teh aya nu keuna 150-eun meureun saya teh kudu mayar 8.000 tah duit teh keur mayar ka nu mareunang tisuk oge saya teh teu balik euy da sieun heug teh nu mareunangna tatangga nu deukeut tulungan we atuh 8.000 mah isukan ke Sabtu dibayar cek Jang Adim terus terang atuh ari eta ladang nabanganana dikamanakeun piraku deui ari aya nu keuna nepi ka teu bebenangan duit mah cek bapak tentara 2.000 teu da euy beak we ku saya teh dipake dahar ieu nya 500 deui nah atuh maneh teh wawanianan teuing nyang sara awak sorangan helah Adim kasdim yeuh duit 2.000 beak bayareun 8.000 nya nah naonan ari didinya cek bapak tentara puguh ge tulungan we atuh duh teu mere nginjem duit oge atuh pang beres-bereskeun asal saya bebas we ulah ditenggelan batur piraku teu bisa nulungan ka sobat cek Jang Adim saya oge tukang ari ngabereskeun perkara buntut mah heug lah ku saya ditulungan asal aya we keur uang rokona cek bapak tentara soklah da aya ari 500 mah cek Jang Adim jol nyanggupan rek mere lah ku saya diberesan ame nu mareunang ulah nagih wae ka maneh ku saya rek dibejakeun bandarna ditewa ku Kodim piraku teu percayaeun ari saya nu ngomong mah mun maneh kakara moal dianggap hayu di mana nu mareunangna cek bapak tentara teh rek nyieun akal bulus horeng teh geus jadi kebiasaan eta bapak tentara teh tukang nipu kasogok ku duit gede atuh Jang Adim bungaheun plong wae hatena rada ngemplong
pastilah percayaeun ngan kumaha lamun mareunang teh keukeuh minta pembayaran. Jeung kumaha mun maranehna oge make alat. Wah, sanu daekeun nguruskeun perkara buntut. Jeung moal oge wani nyusul ari dibejakeun bandara dikerem di Kodim mah. Duit bandar disita ku Kodim gitu. Jadi nu mareunang kapaksa teu dibayar. Daek mah kitu susul ka Kodim ari teu sieun ditebak mah. Da sarua bonu pasang bawa bandar ku Kodim mah digerawal. Cek bapak tentara. Aduh, bener bener. Soklah, asal nepi ka beres we saya mah. Cek Jang Adim atoheun. Tanggung beres, tanggung bebas. Sok iraha ieu teh rek ayeuna. Ayeuna we atuh piraku isukan. Di mana di Cibuntu? Bimenaeun Sumber Ajaib. Cek bapak tentara. Bedi ieu mah pelebah kipat mah. Cek Jang Adim parumanana cahayaan deui. Heuh aya atuh buru-buru geus beurit. Saya gerek dinas ieu teh. Kana beca euy tong lempang. Cek bapak tentara meni hayang kana beca. Sok atuh nawar becana. Cek Jang Adim. Gerok-gerok ke tukang beca adu tawar, ongkos jadi celak naraek geureuyeung beca kakidulkeun. Ari Nyi Jumsi harita teh geus lieureun deui ku nu naragi. Init itu jol ieu ti isuk nepi ka beurang teh rabul teu eureun-eureun. Unggal nu dagih kabege ku kulutus pada wae geus jam 2, Jang Adim can keneh datang. Nyi Jumsi ge kabawa pusing, biasana mun nyokot duit ka bandar teh datara ngampleng kitu. Paling elat jam 12. Ari ayeuna, duh jam 2 can datang keneh wae, ieu mah bener-bener matak jengkel, matak pusing. Manehna teu kaur digawe, nyangu oge nepi ka bantut. Kakara rek nyagap gawe geus jol deui nu nagih. Ari rek diantep tepi hadeun, antukna Nyi Jumsi jadi amek. Cul nyangu ucul naon ngajentul we di luar bari nyamotrot. Unggal aya nu nanyakeun Jang Adim ku manehna cukup dijawab can datang. Hatena geus gageremet, hayang gara nyarekan nu jadi salaki. Tapi nu nagih teu baroseneun jol deui komo mangnana mah. Dan nu kakara ngarasa meunang teh ya. Mani teu sabar pisan sigana teh ti isuk nepi ka sore teh geus aya kana meureun 10 kalina bolak-balik ka imah Nyi Jumsi. Jeung jiga nu amek deui. Kumaha ieu teh? Piraku wayah kieu can dibayar keneh? Ceuk Mang Nana. Anu nyokot duitna ke can datang. Mangke atuh sabar da moal nepi ka peuting ieu. Biasana oge jam 12 teh geus beres. Kakara we ayeuna telat kieu teh. Eta meureun Mang di dituna loba bayareun. Da banar gede atuh ieu. Jaba ayeuna loba nu meunang matak telat teh. Ceuk Nyi Jumsi. Geus hampir jam 3. Keur kakara meunang teh. Hese dimayarna ge ah. Ceuk Mang Nana terus ku kulutus amek-amekan. Nya kumaha atunya? Ibi oge meunang ieu tapi can datang keneh wae geuning Jang Adim teh. Ceuk Bi Epon nu kakara norojol ka dinya sarua maksudna mari nyokot duit ka Jang Adim. Paur teu dibayar we ieu mah Bi. Mangkaning kuring mah pasang lagi gede aya kana 500-eunana. Hari nu keuna mah ngan salaweun. Tadi mah Jang Adim teh nyarita moal lila cenah, tapi geus wayah kieu can balik keneh wae. Sial puguh kuring mah keur kakara meunang teh. Ceuk Mang Nana bari tempat-tempo ka jalan. Da biasana oge tara kieu nya Nyai. Talangan we atuh heula bibi mah da teu gede atuh meunang lagi ngan ukur 10 perakeun. Ceuk Bi Epon menta ditalangan ka Nyi Jumsi. Da ceuk pangrasana teu sabaraha. Ari ibi nalangan teh di mana duitna atuh? Ke sing sabar. Ceuk Nyi Jumsi. Jol deui keur kitu teh mah emeh, sarua rek nagih. Tiburuan kene oge mah emeh geus ngagero nanyakeun. Usi, geus datang kitu Jang Adim teh. Ceuk mah emeh bari ngareret ka Nyi Jumsi. Meunang kitu mah emeh ge. Sabarahaeun? Meunang atuh 20-eun. Geus dibalayar acan je teh. Ceuk mah emeh. Nya eta Jang Adimna keur ka bandar cenah mak. Nyokot duit tapi can datang. Abi oge cicing we di dieu rek kadagoan. Ceuk Bi Epon.
Nah, atuh cenah sore-sore teuing. Aduh, buah-buah mal dibayar ya. Geus teu boga bedak-bedak acan. Urang susul we atuh ka bandarna lah. Nah, teuing keur kakareun meunang teh. Ceuk Mang Nana. Jol deui keur kitu teh Jang Cucu, Jang Ocid, duanana nanyakeun Jang Adim. Atuh kabeh nu mareunang teh kumpul di buruan, puguh Nyi Jumsi beki gempeureun. Piambekeun pagalo ngajadi hiji, hate beki dugdeg bingung yang hareupan jelema nu mareunang. Urang mana cenah bandarna teh, Cak? Cak. Nya teuing atuh da eceuk atuh nyaho. Tema Nyi Jumsi semenu gempeur. Jang Adim manila. Keur kitu Jol Jang Adim diiringkeun ku bapa tentara. Atuh kabeh ngagarebeg, komo Nyi Jumsi manyangkana salakina teh beunang ku pembersihan. Tar ngeleper, dadak-dadakan beungeutna oge robah jadi sepak pias. Nah, bareng jeung tentara. Aing ngeboa-boa. Ceuk Mang Nana sarua hariwangeun. Aya peristiwa ieu mah ye. Ceuk Jang Ocid. Kieu carana moal kaberesan. Ari Jang Adim tenang pisan lempang nyampeurkeun. Teu loba omong sup ka jero dituturkeun ku bapa tentara jeung Nyi Jumsi. Teu lila nu mareunang di geroan, sup kabeh ka jero, gek dariuk pasered-sered da hareureun teh. Kumaha Jang, beres? Ceuk Bi Epon. Mang ngadaguan ti tadi ya. Ceuk Mang Nana. Aduh nya eta Mang cilaka. Tadi teh abdi ka ditu ka Imah Bandar. Ari pek nyampak si babah teh eueuh. Ceuk Jang Adim ngomongna teh siga-siga. Kabur atawa kumaha teh? Ceuk Jang Cucu. Is, sanes kabur. Ceuk bapa tentara bari neuteup kana araya di dinya. Teu lila pok deui nyarita. Jantan kieu kasadayana ieu nya. Bandar itu digerebeg ku pembersihan. Jadi sekarang oge sudah ngaringkuk di Kodim. Nah, artosna sadayana disita. Malih agen-agen oge dicanak. Mung kebetulan saudara Adim ketemu dengan saya. Nah, sama saya dibebaskan. Ku abdi teh. Nya, tah. Da upami teu kitu mah meureun Adim saudara Adim mah bisa uih ka dieu ke sini ya. Kumargi kitu mugi ku sadayana kauninga. Semoga menjadi tahu adanya. Mugi ngamaklum. Rehna nu karenging tidak dibayar margi artos bandar disita ku Kodim. Jadi kejadian ini bukan hanya di sini saja, tapi sadayana nu kenging teu dibayar. Nya, abdi masih terang ka dieu informasi yen anu merenang tidak dibayar. Jangan punya sangkaan awon ka saudara Adim. Bilih bae nyangka saudara Adim teu setor atanapi artosna disakuan ku sorangan. Tidak ya. Tah kitu nu salaresna mah. Da upami teh aya kajadian mah tadi juga tangtos sudah beres. Janten semua harus pada maklum. Tidak boleh ada yang nyangka awon ke saudara Adim. Abdi saksina saya ya. Saya saksina. Tidak mungkin saya sebagai alat negara, aparat, membohongi masyarakat. Ya. Oke, sudah paham semuanya? Paham? Cek bapak tentara bari terus melong ka salarea. Sakedapan mah nu mareunang teu nyararita, kabeh ting harulang, aya percaya aya henteu. Ari nu dipake teu percayana pedah dibejaanana geus sore. Da lamun bener mah bandarna ditangkap, meureun ti isuk oge Jang Adim geus balik bebeja. Ari percayaana pedah Jang Adim bareng jeung tentara. Piraku tentara rek bohong, piraku tentara rek nyeun goreng, ikut campur dina urusan buntut. Asa mustahil ari lain tentara teh eling mah, make rek mang menangkeun babah. Alah, piraku teu dibayar pisan mah, teu karunya-karunyaeun kanu anyar meunang. Pira oge si Ibi mah 10 perakeun. Ceuk Bi Epon ngomongna rada ngeleper, boga ari kasieun mah. Ari nu ageng mah teu naon teu dibayar oge ieu mah emang salaweun atuh pirakunya mos pisan. Pasangna oge seef 500-eun. Ceuk Mang Nana. Iya ya, saya tahu.
Bandar itu tentu ingin membayar, ya. Tapi dah kumaha, artosnya disita sama Kodim. Jadi tidak mungkin diserobot ke Kodim, ya. Temal bapak tentara bari menerken pistolna, teuing naon maksudna, teuing ambeh nu araya teu terus papanjangan, teuing kumaha teu kaharti. Kumaha tuh upami disusul we ka Kodim? Urang mah nyuhunkeun pembayaran we ka ditu teh. Cek Jang Cucu, abong budak can nyaho kana urusan pemerintahan, nyarita oge padupok we. Oh ya silakan. Anda datang ke Kodim, tapi jangan sampai kaduhung kalau di sana terus ditangkap, dikerem di sana. Karena ini urusan perjudian. Teu bandar, teu nu pasang, dua-duanya salah. Urang kaditu minta duit ka bandar, tiba tadi bayar mah, paling juga tidak akan bisa balik lagi. Dikerem. Cek bapak tentara rada molotot. Atuh Jang Cucu murungkut teu ngomong deui. Siapa yang batuk? Nini. Eta tuh Jang Adi make setor ka bandar nu eta. Geuning nu mareunang ti Jang Uca jeung Jang Ade mah tadi oge geus dibayar. Nini gen ka Jang Ade 5 perakeun tadi geus katampa duitna. Sanu rek terang pikieun atuh ni. Geuning ti heula oge ari teu ditangkep mah biasa we dibayar beurang keneh. Cek Jang Adim. Dasar sial kakara menang teh. Cek Mang Nana gemeseun. Begini. Jadi wayahnya untuk semuanya ya. Da ari usaha mah kurang kumaha. Tadi juga artos bandar itu sama saya dipertahankan. Da pikiran teh keur mayar nu mareunang gitu seperti saudara-saudara. Tapi ku komandan teu dipasikeun. Jadi saya bisa apa? Da itu mah pangkatnya salureun. Jadi wayahnya untuk semuanya nih. Hari ini tidak ada hasil. Saya juga tadinya tidak akan ke sini, namun terpaksa supaya bisa menerangkan semua kepada yang ada di sini, kepada yang menang di sini. Katanya saudara Adim takut ketempuhan. Jadi sama saudara Adim juga kuciwa dengan peristiwa ini, ya. Bisa dipahami ya, paham ya. Jadi mau dibayar pisan ieu teh. Moal atuh ni, da kunaon atuh dibayarna oge. Wayahna we kasadayana ye. Abdi teh sanes pangakalan, ieu mah tah bapak tentara saksina oge. Cek Jang Adim bari ngareret ka bapak tentara, nu direret surti pok nyarita. Jadi begini saudara-saudara, kalau bandarnya gancang-gancang keluar itu dari Kodim ya, bebas. Nah, saya juga bisa mengusahakan ya. Dan saya oge piraku teu bela ka rakyat ya. Oke? Da itu mah sidik babah. Nah, mudah-mudahan we atuh bandarna buru-buru dibebaskeun ya. Semoga. Biheung kaluar deui ge bapak kitu mah tuh. Keun we lah pira 30 perakeun. Kopi teh teuing lah hitung-hitung micen sial. Hajat mah gue tah mau aja muga. Jadi geus mah mau dibayar. Punten we kasadayananya, itu da sanes kahoyong abdi atuh. Tos kedah kieu we meureun milikna ieu mah cilaka urang teh teu meunang nanaon. Sararea abdi oge isina mah isin sika pisan abdi nu jahat. Kedah kumaha atuh da urang mah moal tiasa ngalawan ka pamarentah. Cek Jang Adim. Betul. Jadi sekali lagi semoga sadayana janten uninga. Kalau saudara Adim ini saya yang bertanggung jawab ya. Kalau saudara Adim berbuat jahat, main curang, saya yang bakal menindak, ya. Cek bapak tentara siganunya. Padahal hati nama seuri, pedah bohong neges dianggap. Untung cek pikirna, ukur ngomong gitu ge hasilna gede, duit persenan ti Jang Adim bakal katarima. Nurek menang kapaksa baralik, bari nyamos teu hasil sapeser-peser acan. Kalah HTW mantegeg amek ka bandar amek ka Jang Adim. Sabalikna Jang Adim meuni marah may bungaheun. Dumeh geus bebas tina wibirang. Pira eta cenah rugi duit 500 keur mere ka bapak tentara teu jadi soal.
Nyi Jumsi oge sarua atoh, tapi lain atoh peda salaki bebas tina wiwirang. Da puguh kana perkara eta mah Nyi Jumsi teu nyahoeun. Manehna mah atoh peda salakina bisa bebas teu dikerem di kodim. Atuh pok deui manehna nganuhunkeun ka Bapak tentara. Hatur nuhun Bapak, pun lanceuk tos disalamatkeun. Da upami teu aya Bapak mah panginten pun lanceuk teh moal uwi deui. Nuhun pisan. Cek Nyi Jumsi. Teu nanaon ceuk. Eta ge kabeneran we abdina nuju dinas. Cek Bapak tentara. Bagja sakieu ge nyai akang teh salamat. Tadi nama geus dugdeg barang digerebeg ku para petugas teh. Untung we panggih jeung ieu sobat baheula. Da batur mah kabeh oge digiring ka kodim. Cek Jang Adim ayeuna mah nyaritana teh bari rada suraseuri. Geus magrib geuning ieu teh nya lah, rek balik heula bisi kaberangan piket. Cek Bapak tentara pamitan bari jung nangtung. Kaheula atuh Bapak, can ngaleueut-leueut acan, ke urang naheur cai heula. Cek Nyi Jumsi ngandeg ka semahna. Cekap sakieu ceuk. Cek Bapak tentara. Heug atuh rek dinas mah. Kana beca we nya. Cek Jang Adim bari kaluar ngajajabkeun Bapak tentara. Barang geus nepi ka jalan reg heula areureun, pok Jang Adim ngomong deui. Duh, meunasa bucat bisul euy saya maman. Puguh we atuh da kurang-kurangna mah matak cilaka. Cek Bapak tentara. Rek terus ka mana ieu man? Biasa we atuh ngobyek. Teu leukeun mah lapar euy, moal bisa jajan. Kami sia euy lah. Ieu mah lumayan we. Cek Jang Adim bari ngeupeulkeun duit ku Bapak tentara gancang pisan di tampanan. Ayo bisi kaburu penting teuing. Pek atuh. Cek Jang Adim sangeus Bapak tentara ngageuleuyeng kana beca. Jang Adim balik deui ka imahna, datang-datang jol gelehe wae nyarande diuk dina bale. Tah, ari jelema doraka teu nurut ka pamajikan teh, kitu. Geuning ampir-ampir cilaka. Matak oge ieu ari nanaon teh kudu sauyunan jeung pamajikan, ulah rek mawa karep sorangan, da maneh cilaka mah kami oge kabawariweuh. Cek Nyi Jumsi bari nagenkeun deui seeng neruskeun nyangu da tadi mah bantut. Nah doraka naon atuh ari kami? Teu sauyunan kumaha cing? Tempas Jang Adim. Ari diomongan teh maneh mah tara narima. Untung we aya nu bager daek nulungan. Sa tadi teh nu tentara teh? Suparman urut babaturan sakola baheula. Jeung ieu mah lain salah kami. Geus cilaka sararea we meureun. Tapi untung ge sakieu ge salamet. Cing kadiekeun sangu teh aduh lapar ya. Saengna ge kakara ditagenkeun. Meuli deungeun heula ka ditu kaceratna. Ame sangu asak tinggal dahar. Cek Nyi Jumsi. Waya kieu kakara nyanggu nanon wae atuh gawe ti isuk teh aduh. Biasa maneh mari geus kedul teh Jumsi. Cek Jang Adim. Eta nyebut kedul ka pamajikan. Ti isuk teh nyangu teh ieu kaganggu kudu nagih. Maneh ngeunah kami mah kesel hate teh. Teu kaurek nyekel gawe, mani juljol nu teu eureun-eureun eta nu nagih. Era deuleu nyangareupan lagi kami mah. Komo mangnana mah mari bolak-balik. Ma emeh jeung nu sajana sababaraha balik daratang teu beunang diengke-engke. Cek Nyi Jumsi bari nyabedut. Geus gandeng Jumsi lah buru-buru asakan sanguna. Cek Jang Adim. Keur ieu oge teu sabaran teuing. Da geus lapar atuh. Nya sarua we kami ge teu isuk can dahar. Hate we wareg nu amek. Cek Nyi Jumsi. Jang Adim teu ngomong deui, koloyong kaluar rek mani heula. Kanca mitra sadayana anu masih satia sasarengan sareng simkuring di kanal. Rupina sakitu heula hancagarapan urang gara-gara sumur ajaib anu dina denget ieu nincak ka episode 7. Urang tepang deui dina episode salajengna episode 8, episode 8 sareng nu sanesna dina waktos anu bade dongkap. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Mugia ieu dongeng Sunda karangan Ki Mas Ram tiasa janten panglipur kalbu pangbabrah manah sadayana.
Sim kuring pun Nazarudin Ajhar samantawis pamit. Cag dugi ka dieu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.